Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kadulur-dulur sadayana. Balik deui di channel dari Cileung. Seperti biasa, urang erek ngawadang deui. Tapi can aya deungeuna karek aya sangu hungkulnya. Nah, jadi karek kapikirannya samemeh ngawadang urang erek masak. Samemeh lanjut seperti biasa urang minta dukunganna. Tebosan besen kadulur-dulur sadayana minta di like, di komen, di subscribe, jeung di share. Tong hilap oge di follow Instagram urang nyaeta nama gantinya Islan_Alwi. Nah, pokoknya mah samemeh lanjut masak. Cekidot. Pertama-tama siapkeun bumbu jang dihaluskeun nyaeta kahiji aya kemiri, kadua bawang bodas, katilu bawang beureum, kaopat aya cabe, cengek. Jadi lamun leuwih halus mah make blender, tapi urang mah teu boga blenderna. Terus potongan terongna sesuai selera, langsung asupkeun atau gorengkeun kana minyak anu panas, goreng setengah mateng. Saterusna tuluy siapkeun minyak panas, terus goreng asupkeun bumbu anu halus tadi nepi ka bumbuna teh bener-bener asak jeung kacium aroma wangi. Terus asupkeun daun salam jeung daun jeruk supaya leuwih seungit aya aroma wangi. Gurah gareh, terus ditambahkeun cai sacukupna supaya ameh henteu kentel teuing. Terus digurah gareh nepi ka bener-bener rata meresap bumbuna. Terus ditambahan roiko, uyah, pecin, sacukupna pokoknya namanya sesuai selera supaya tak asin teuing. Terus ditambahan gula, urang di dieu makena gula beureum nya teu gula bodas. Karena gula beureum teh leuwih naonnya amisna leuwih pokona ngeunah we. Terus aduk-aduk nepi ka bumbuna teh meresap, campur nepi ka galo pokona namanya. Terus digurah gareh sampai bumbunya teh mateng atawa asak. Terus tambahan dicai saeutik supaya henteu kentel. Salajengna tambahkeun terong anu tos tadi diasakan setengah mateng, terus digurah gareh. Tah kunaon tadi setengah mateng teh karena di dieu diasakeun teh nya itu nyata tahap terakhir dina pembuatan atau dina ngajieun sambal lado terong.
subscribe can, lamun can di subscribe heula, tong hilap dari Cileung. Tah dulu jadinya, jadi orang masak terong sambal lado. Tah jadi iya hasil masakan orang kesorangan ya. Alright. Okay. Alright. Nah, jadi orang langsung wae nya ieu terong sambal ladona orang langsung kana sangukeun. Set. Ya bumbuna urang dicoelan wae kana sangu. Oke lur, jadi sebelum ngawadang seperti biasa, orang berdoa heulanya, berdoa dimulai. Amin. Hayu lur, urang ngawadang bebarengan. Urang cobaan heulanya, ieu sambalado terong resep urang sorangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang tuh boga bakat untuk mendang, bisa masak. Jadi orang tadi nambahan salam, ejeng daun jeruk ya. Jadi aya aroma sengitan gitu. Orang wae langsung digas mah. Hayu sesorangan. Suapan pertama. Oke, jadi poho deui urang geus aya masak ieu. Masak gorejag atau goreng jagung atau bala-bala jagungnya. Ieu masakan urang sorangan sarua. Urang asaan ejeng terong. Mantap. Nah, jadi ieu teh gorejagna menang urangnya. Mah salju urang bisa ngajen tong kudu meuli lah kumaha aya bahan mah. Ini alhamdulillah, nikmat. Ini mah mantap.
Jadi tong kudu nanya tong kudu mewah-mewah lah dahan mah. Komo saayana tapi nikmat lah eta anu penting mah. Jadi alhamdulillahnya pokoknya mah alhamdulillah nikmat. Jadi anu matak sing ternyata perpaduan salam jeung daun jeruk anu matakna hiliwir anu matak harum karena irung tetangga. Detik-detik suapan terakhirnya. Iklan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun kasadayana anu tos nonton video ieu. Seperti biasa, abdi nyuhunkeun bantosanana dengan cara di like, di komen, di subscribe, jeung di share. Tong hilap di follow Instagram abdi nyaeta dari tong hilap di follow Instagram abdi nyaeta Rislan_Alwi. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.